Sakali di narkoba, bala-bala, tawuran, ta'aruf, yuk mau balik sekolah serang, nanaonan, saan sok nge-BM, sia sok sia, awas ta, waktu na ngaji megatrek sama, kemari kapanggih tadi Tanjung Sari ta, ulah nge-BM, singkarunya kakolot, waktu na ngaji kalau gak megatrek, katakan tidak sama narkoba, narkoba, bala-bala, oplosan, kokosan, hasum ke halal. Bu, beresnya maghrib, sholat ulah waka, sholat sunat heula, qobliyah, sholat isya, zikir, doa, ba'diyah. Ini teh salah kita balik ka imah tos sholatnya, tos lengkap sadayana ge. Assalamualaikum. Kenapa mesti baca salam? Memeh ka batur ge ka diri sorangan. Ku di dia tepil amar wapa ilhu antum al amar al aslul lujub, jaga diri, jaga anak, jaga istri dari bara api siksa neraka. Ari ka imah batur maca salam, ari ka imah sorangan tara. Balik gawe teh kopi atuh kopi. Nu panas kopina nu panas. Panas teuing iraha diinumna. Supaya majikan teh aing gablok salaki kieu-kieu teh Gusti. Hayang panas tiis lain ngopi siana kulkas. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhal hadirun, keluarga besar Pondok Pesantren Modern Al-Aqsa, ittaqullah aqbilu dinal Islam fa innahu haqqun wa ghairuhu dhalalun wa kufran. Al-Mukarram pangarsa Kiai Haji Dr. Mukhlis Aliyuddin Magister Agama, guru kita semua. Mari kita sama-sama doakan semoga beliau senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, diberkahkan hartanya. Santriawan dan santriawati seiring dengan doa dan harapan semoga menjadi manusia yang berguna bagi bangsa, negara, agama, keluarga dan masyarakat. Hapunten tetiasa seueur bubuka tanapi mubtada patula patali waktos parantos tabus salapan langkung. Terus digentasan mana itu? Itu baru enggak? Bapak dan Ibu, Isra wal Mi'raj adalah mujizat terbesar setelah Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra diawali dengan huruf subhana. Subhana itu maf'ul mutlak takdiruhu sabahtu. Artinya maha suci Allah. Allah yang maha suci memberangkatkan hamba yang suci bi abdihi, sehingga ahli tafsir mengatakan Isra-nya dan Mi'rajnya Kangjeng Nabi jasadan waruhan karena bi abdihi. Jadi mohon maaf, Allah yang maha suci memberangkatkan manusia yang suci karena Kangjeng Nabi maksum kan, terhindar dari dosa-dosa kecil. Dari mana? Dari tempat yang suci, yaitu Masjidil Haram. Itu kan disebut Khadimul Haramain, pelayan
dua kota suci, Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Diulang nih, ini kajian dulu. Allah yang maha suci memberangkatkan hamba yang suci dari tempat yang, ya kan, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu tempat yang suci. Untuk apa? Mendapatkan perintah yang suci, yaitu salat. Karena mohon maaf, salat tidak sah apabila tidak diawali dengan wudu, tidak diawali dengan tayamum. Jadi sekali dia naukidan, Allah nu maha suci ngaberangkatkan hamba yang suci dari tempat yang suci untuk melaksanakan amalan yang, nah intinya adalah salat. Salat itu tiangnya agama. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Salat itu waktunya ditentukan. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apabila kita wafat, yang pertama dihisab adalah salat. Nah, sekali lagi salat. Perbedaan ibadah salat dengan haji beda. Kalau haji itu istitoah kan? Istitoah. Man istato'a ilaihi sabila. Cek sunat tarjamah bebas mah kawasa di jalana. Fisikna, pesakna, paseukna. Ari fisik teh sehat. Ari paseuk teh akidah jeung tauhidna. Nya ari pesak teh pulusna. Betul? Mohon maaf nih bagi orang yang mampu diberikan kesehatan, tidak mau berhaji, silakan meninggal dalam keadaan Yahudi, Nasrani dan Majusi. Dengekeun tanu bala leunghar nu can ka Mekah karena takut kematian. Ada orang yang tidak mau pergi haji karena takut mati loh. Itu banyak. Ada orang yang sibuk ngurus kontrakan, teu ka Mekah wae eta mah ngurus engsel wae. Ada orang yang tidak mau pergi haji karena takut bisnisnya bangkrut selama beberapa hari atau beberapa minggu ditinggalkan. Padahal ya mesti yakin ya, berniaga yang tidak akan rugi mah hanya satu, berniaga dengan Allah ya. Rizki mah sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Yang penting mah sempurnakan ikhtiar. Itu kan salah satu fadilah haji dan umroh, itu tidak akan fakir dan miskin. Haji ke haji, umroh ke umroh, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, diantaranya ada penghapus dosa. Jadi tolong nih orang-orang kaya yang sudah nisab dan haul berhaji. Kalau tidak berhaji dosa karena dia telah mampu. Lantas bagaimana bagi orang yang miskin? Tidak wajib haji, betul nggak? Tapi hapunten ya santri, arek beunghar rek miskin ari salat mah wajib, betul nggak? Bedanya sholat dengan haji mah bagi yang mampu. Ari sholat mah rek mampu, rek miskin, rek balangsa ke wajib sholat. Ya kadang-kadang orang teh begini zaman sekarang mah, kenapa nggak sholat? Urang mah teu menang BLT. Kunaon teu sholat? Urang mah teu kacatet PKH. Urang mah teu sholat moal cenah can menang bansos. Jadi saya mah sholat teh loba syaratna, ya Allah ya Karim. Bu, ibu, miskin senang kaya balangsak paham. Jadi bedanya sholat dengan haji itu ya. Nah, perbedaan sholat dengan zakat beda. Aqimus sholat wa antuz zakat. Aqimu fil amar fil madinya aqama atu fil amar fil madinya ata. Betul, sholat dan zakat itu bergandengan. Ada 86 ayat kan kalau kita lihat dalam tafsir fi dilalil Quran, dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Al-Misbah. 83 ayat sampai 86 ayat sholat zakat sholat ya. Nah gini, zakat itu wajib iya bagi yang disebut mujaki, tapi ada syaratnya dalam fikih apabila nisab dan haul. Contoh bisnis ngesataun boga bati 100 juta, tah eta teh zakat teh kur 2.500.000. Dari 100 juta itu mohon maaf cuman 2 juta 5. Eta teh keur saha? Amilin, mualaf, ibnu sabil, fisabilillah, gorimin, hamba sahaya.
eta asnaf nanya teh hak batur ulah di dahar ieu dengkeun nu beunghar. Apakah ngada rasa syukur kepada Allah yang Maha Ghafur? Punya untung 1 juta we mah. Pan 25.000 beureun nu batur. Si eta mah kabeh di dahar ya Allah ya Karim. Teu puas-puas eta 875 juta. Tidak puas dengan 975.000, kalau kita keluarkan berkah bertambah, ya kan? Pelihara hartamu dengan zakat, betul nggak? Sembuhkan penyakit dengan doa, tolaklah bala dengan sodako, betul nggak? Nah tolong ini orang-orang yang kaya mujaki keluarkan zakatnya. Yuma di penta zakatnya, bapak rek di zakatan moal pare nu di wetan moal nek di daang jeung jaramina. Rek di dahar saya menjeng jaramina kabeh. Aya nu kitu teh jelema teh mungeun zakat saya mah mulian jaket we saya mah. Ku banding beunghar jelema di penta zakat kalah kangelel. Nek di zakatan moal parena moal nek di daang jeung jaramina. Salat Jumaah teh saya mah jas ginding samping BHS sorban gaya datang teh koropak kalah kamolor jelema teh ya Allah ya kan. Aya koropak teh api-api sare Gusti nu agung. Ari golongan 4B Gusti nu agung eta golongan 4B, golongan 4C, golongan 4E ari sare nunutan datang koropak teh. Koropak jauh beunta we saya mah. Mata koropak mah tara macet, da lancar we, da nu ngeusian. Aya da jelema teh nyengir we. Heeh. Tolong dong dari harta kita ada hak orang. Nah, begini. Zakat itu bagi mujaki, bagi mustahik mah tidak ada kewajiban. Nah, tapi mohon maaf, yang namanya sholat mah mujaki wajib, mustahik oke. Begitu pentingnya sholat teh. Kadang-kadang ibu-ibu teh aya nu kieu nya rajaban tapi sholat acan aneh panjelema teh. Lain seuri istighfar aya nu can sholat. Aya ada aya teh nu can sholat aya ada. Da tita tadi pan masak wae sak sik. Ayo we ngurus saneuk cuma urus sholat. Aya ada dilipen jelema teh tah. Saking pentingnya sholat, kaya miskin kaya miskin senang susah, mujaki mustahik. Nah, apa perbedaan sholat dengan saum? Saum begini, mohon maaf nih. Apabila kita sakit, uzur syar'i boleh nggak tidak berpuasa? Boleh. Diganti di hari yang namanya sholat mah naik cager gering wajib. Saking penting sholat, saking wajibnya sholat, tidak mampu berdiri silakan dalam keadaan duduk ya. Tidak mampu duduk berbaring kan? Saking pentingnya begitu. Loba alasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek pamajikan teh Pak adan, lain komat. Ngong adan teh saya mah lain wudu saya mah. Ngong adan teh lain wudu beh. Timpa kopi gudai mantap. Batur geus meunang 2 rakaat saya tambah 2 gelas. Suruput. Coba majikan teh bapak atau sholat berjamaah awal waktu di masjid lebih baik lebih utama daripada sholat fi baiti munfaridan. Sholat berjamaah mah 27 derajat. Tapi kalau sholat di Masjidil Aqsa mah 500. Tapi kalau Masjid Nabawi 1000. Tapi kalau di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Urang teh ka Masjidil Aqsa acan, ka Masjid Nabawi acan, ka Masjidil Haram acan cing atuh ka masjid nu deukeut atunya. Ya mah ngomongna teh lain teu ngarti urang ge nyaho. Kamari ge ngadengekeun kana kajian kana pengajian berjamaah teh gede pahala. Mamah teh kudu ngarti ka salaki. Yen salaki teh asam urat. Jadi saya teh mah asam urat teh unggal adan. Ari ka masjid asam urat, ari nguseup lumpat. Dengekeun sia tukang nguseup. Sia. Ari ka masjid asam urat, aduh asam urat. Ai disamper nguseup dagoan. Aya anu kitu di dieu. Eta teh salaki oco. Aya da jelemana teh hanapeun tenda pokona mah. Heuda kabeh hanapeun tenda situ ya. Salat betul enggak? Kaya miskin, senang susah.
sakit sembuh. Betul nggak Pak Kiai? Saking pentingnya. Begini, kalau Bapak sedang safar tahu kan? Orang yang sedang dalam perjalanan disebut musafir. Kalau kita yang duduk di tempat mukimin kan? Begini, kalau Bapak pergi ke Jakarta, santriawan santriawati ada kegiatan kajian atau MTQ, musabakoh qiraatil kutub, pergi ke tempat yang jauh, boleh nggak tidak berpuasa? Boleh Pak Kiai, karena memang uzur syar'i, perjalanan yang sangat jauh. Dalam rangka apa? Hibdun nafsi, memelihara diri, itu hukumnya wajib. Boleh nggak tidak berpuasa? Karena kita sedang perjalanan yang boleh. Ari sholat mah hampura, arek musafir, arek mukimin wajib. Saking pentingnya sholat, boleh dikosor atau dijama. Tuh, pentingna sholat. Urang teh rek ka Bandung atau napi ka mana rek ka Cianjur atau rek ka Garut, rek ka Tasik, rek ka Karawang, ka mana we jauhnya. Saking pentingna sholat, boleh kan dikosor? Boleh kan dijama? Usolli fardhu dhuhri rakaataini qasran majmu'an ilaihil asru adaan makmuman imaman lillahi ta'ala. 1 kali adzan, 2 kali iqamah. Betul? Adanya 1, qomatnya 2, duhurnya 2 roh, asarnya 2 roh. Saking pentingnya gitu. Ini kadang-kadang orang berpergian susah sholat teh. Kumaha atuh, di mana atuh? Ada jelema bodoh mah kitu teu ngarti saya mah. Jadi sholat duhur jeung asar atuh dihijikeun make kudu riweuh. Maghrib jeung isya dihijikeun make kudu riweuh. Bapak ketika wukuf di Arafah kan? Ketika kita wukuf di Arafah, betul enggak? 1 kali adzan, 2 kali iqamah, duhur dan asarnya disatukan. Ketika kita mau berangkat ke Musdalifah, maghrib dan isyanya disatukan. Ngapain pusing-pusing? Mata kudu daek ngaji, teh ulangan ngadepo. Kana selawat ya kana slot. Top up dana we top up dana. Micet teh jablay online. Mit amit aing pas open BOT tatangga. Atuh era imit amit. Hei, santri, senang susah, mukimin musafir, mujaki mustahik. Betul nggak Pak Kiai? Saking pentingnya, Pak Babinsa, Babinma, sholat. Paham? Saking pentingnya meninggalkan sholat itu dosa besar loh. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara ziharan. Orang yang meninggalkan sholat itu termasuk kategori dosa besar. Kan neraka itu macam-macam. Ada neraka jahanam. Wasiqal ladina kafaru ila jahannam, bagi orang-orang kafir. Ada neraka hutomah bagi yang tidak berzakat. Ada neraka wel yang durhaka kepada kedua orang. Ada lagi neraka sakor bagi yang meninggalkan masalakakum pisakor qalu lam nakum mina musallin. Salat yo tarungkul ngong adan teh opatan ari panjang teh tadarusan main ludo ML kena ML. Sholat itu sampai tua, jangan menunggu. Kewe cenah sholat tengke geus kolot. Emang dijamin umur geus kolot? Nggak ada yang tahu umur mah. Hari ini kita duduk di atas bumi, besok lusa bisa ditelan oleh bumi. Yang namanya mati mah rahasia ilahi, nggak bisa diminta dan tidak bisa ditunda. Heulakeun imam, itu hati geringan. Saya mah yang warisan. Efeknya nu mau teh minantu. Kacapean ngurus mitoha. Dasar saya mah penikmat warisan. Sholat sampai jangan menunggu. Sholatlah di belakang imam sebelum kau disolatkan di depan. Betul nggak?
Yo meni hararese berjamaah teh. Ngomongnya ka batur ahli sunnah, ahli sunnah. Ayo salat di imah. Yang dimaksud dengan ahli sunnah wal jamaah teh salatna berjamaah. Mau ahli sunnah, ahli sunnah. Ayo salat di imah. Kalau ibu punya suami suka salat berjamaah, mantap, itu mah suami soleh. Tapi kalau suami ibu salatnya di rumah, itu mah suami soleha. Pangmelikeun mau kena warna pink. Mereka tadi tukang na Hello Kitty. Saha sia utara ka masjid eta sia. Bedug sakitu badag anger we bonge. Torong tong 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 dur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan Allah lebih utama daripada panggilan tak terjawab. Betul? Dari panggilan Allah tidak dijawabkan. Kalau muadzin mengumandangkan azan, sunnahnya dijawabkan. Agar kita sama mendapatkan pahala. Apa yang dilakukan oleh muadzin. Jawab. Yuma cicing we udud. Kalau ka ainu adan diantep. Ari HP teu kaangkat, angkat atuh order eta teh order. Dunya we sia mah hayo. Piduiteun, duit teh duit hayo. Salat. Duit itu. Lain angkat. Masih gitu henteu. Hei, salatna awal di Mas gitu. Tinggalkan jual beli, belum pasti. Berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, berniaga dengan Allah. Rezeki sudah tertakar, tidak mungkin tertukar gitu. Profesional, pola pikir, pola hidup, pola makan. Maksudnya apa? Waktuna dagang, waktuna sholat, sholat. Ngong adan, ngaladangan. Siapa dengerin itu? Kemasih kia teh. Cuma ngong adan teh kalakan dimangan kiloan sih mah ayo. Nomor anggeus atuh. Paribasa teh mumpung aya nu meuli. Mumpung aya nu balanja. Mau aya tungtungna. Salat teh lohor saya mah 2:30. Karek beres salat adan deui. Saha teh nu adan? Kalakang adat da geus waktuna. Saha nu adan? Ceuk nu adan teh di dinya nu edan. Salatna akhir teh bener teh. Kalau kang ngamek ka batur. Karek ge salat. Geus adan deui, heuda di dinya atuh salatan jam 3 leuwih. Aya ada jelema teh hulang-hulang we. Kita bahas salat berjamaah. Ya udahlah Pak Kiai pun guru, mohon maaf ya Pak Kiai Haji Dokter. Pak Kiai, saya pendakwah, saya bukan politisi. Pak Babinsa, Babin Mas, tenang saja. Saya pendakwah bukan politisi. Saya sejuk ceramahnya. Karena kita profesional, politisi ya politisi, pendakwah ya pendakwah, ngaji mah ngaji we nya. Paham? Paham? Bu. Kita mulai dari sholat apa? Maghrib. Maghrib mengaji, maghrib matikan TV. Maghrib matikan. Arman. Selenting bawa ning angin kalepat bawa nakilat menang beja tinu bisa dipercayanya. Baheula mah alam dunya teh para roek teh. Daya neon teu bangsa LED otomatis teu. Baheula mah dunya teh poek ngaji ge ku cempor. Beres ngaji ge bulu irung teh harideung. Batur imah make parabola, manehna mah paraseuna ngeluun. Batur mah imahna minimalis, manehna mah birikinis. Tapi romantis tidak anarkis. Ai jelema beunghar mah ditutupkeun patona teh gablek. Ai nu teu boga mah malarang. Ari nu beunghar mah gablek. Bukakeun ya dapurna koreng. Aya nu beunghar koret. Besan ece. Bu. Siapkeun. Wudu. Tolong, berwudu di rumah ya. Berwudu di mana? Setelah berwudu baca doa. Pakai baju yang sop, yang rap, yang
tuh tingali. Hei Pak Kiai itu sinyang, peci, sorban, acu koko. Eta teh, hei uswah contoh keteladanan. Kudu kitu ari salat teh. Nah, fa innallaha hakun. Karena berhadapan dengan Allah itu lebih berhak daripada berhadapan dengan manusia. Ayo hadapan pejabat menegara rinding, ayo sholat, kayak kaos ya mah pameret di material. Ayo mereka di dia nate, ting endorsement, ting nawan nate. Ayo di nu pameret di partai, coblos. Kur sholat, cete kur sholat. Lain kampanye cete. Nah tuh boga baju deh cete. Dengar kontan sholat pakai kaos. Hei, yang rap, tuh tinggalin santri. Hei, pakai jas warna biru, putih, abyad, saubaini berlapis, tangan panjang. Ih, contoh ya teh contoh. Yuma aya nu salat pakai kaos gambar letah ngelel. Rolling setun. Sieun diletak aing euy. Bukan mahal Pak Kiai, bukan. Mau apa mahal kalau najis? Betul nggak? Yang penting menutup aurat, paham? Tak kudu nama pamajikan teh siapkeun baju. Salaki reka masih gitu sinyangna pilang bara meuli BHS nya. Anu hargana 7 juta, 8 juta. Keun bae keur ibadah. Ya mah samping belel, jujur karena jujur mulian jujur mah. Jujur sia ngajajar. Samping belel. Sel gablek salaki teh da. Atuh meuli baju nu bersih nu rapihnya, tangan panjang, meuli gamis, meuli peci, meuli sorban yang ibadah bener. Ya mah gablek duit mulian manuk ya mulian manuk. Ari manuk di manian, ari pamajikan diantep. Saya tamanya kene ka manuk. Manuk mah make apel. Sangkan sorana alusnya. Pamajikan mandang jeung dorok-dok. Soala manuk alus sora pamajikan ngagerek. Lain seri aya saja. Hei, berwud, berdok, baju yang rap, yang sop, yang dalilna anadopatu minal, inna bil makna harfu taukid, innallaha yuhibbul mutatah. Allah sangat senang kepada keindahan dan kebersihan. Tembongkeun atuh siar agungna agama Islam. Benernya Islam mah meuni rapih, meuni bersih. Jadi orang teh kepada kita teh simpati tidak antipati. Dalil we anadopatu minal iman. Praktekkeun, bener tuh. Sing rapi. Berangkat ke masjid sunnah jalan kaki. Karena ada 3. 1, setiap langkah 1 derajat kemuliaan, mendapatkan rahmah, pulang dari masjid wal magfirah, terampuninya tete bakal jadi saksi. Sabaraha kali ya suku dipakai ka masjid, sabaraha kali ya suku dipakai nganyang ka imah jablay. Amit aing. Yo, hei, masuklah ke luruskan, rapat, karena bagian dari kesempurnaan sholat zaman Nabi diundi, zaman Rasul di Qur'an, saking penting saf yang paling depan. Ada beberapa orang yang selalu didoakan oleh malaikat-malaikat Allah, salah satunya yang mengisi saf yang kosong. Jadi kalau sholat Jumat bapak-bapak isi dulu saf yang paling depan. Kalau sudah penuh yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, jangan begini, hiji aya, kedua aya, tengah-tengah Allah ditarukang deket tihang. Bari arudud we udud. Batur maca khutbah udud. Amit.
Turun-urun saya mah ngarokona teh meuli tiang listrik sia bakoan kayaknya. Turun-urun atuh da udud. Meuli tiang listrik takanya bakoan sadot 3 bulaneun cuman. Coba majikan teh tong ngarokok wae molotot. Tong ngopi wae molotot. Mata pamajikan teh begang da dipolototan wae. Hampurannya kanu baregang. Pariksa ka bidan normal. Dibawa ke bidan desa tidak ada penyakit. Penasaran awak teh begang-begang teh. Dirongsen teh ka rumah sakit. Masuk ruangan radiologi kan. Hasil rongsen teh jelas gambar salaki keur molotot. Hampurannya kanu baregang. Rongsen isukan. Hei, laki-laki, pandang istri penuh dengan kasih sayang. Hei, laki-laki, jangan tinggalkan yang baik demi yang menarik. Ingat masa sulit, bro. Betul. Jangan tinggalkan yang baik demi yang Di balik suksesnya seorang suami ada doa istri solehah yang dikabul. Duh, muni asa diulang tahun kan. Atuh ka urang teh mere-mere naon kompensasi. Lurus kan rapat karena bagian dari kesempurnaan sholat beres. Imam, ini perlu Pak disampaikan nih. 1, tolong masjid ramah lansia. Masjid itu harus ramah lansia Pak. Maksudnya gimana? Karena masjid itu tidak hanya yang muda, tapi masjid harus mengakomodir semuanya. Masjid ramah lansia. Contoh di Mekah lansia pada ke masjid, di Madinah lansia pada ke masjid. Rata-rata imam di Mekah hafal Al-Quran 30 juz, tapi paham. Ketika apa yang dilihat makmum banyak lansia, ayat yang dibaca ayat-ayat yang pendek karena menyesuaikan dengan jamaah. Mau mentang-mentang hafal Quran, dengar maghrib teh Yasin, nyaho batur teh candahat, coba lansia geus karario aki-aki teh. Mata lain seri kudu ngarti. Betul nggak? Ada sanadnya Pak. Ketika ada imam bacaannya panjang, malah sahabat tolong bertanya kepada Nabi, diingatkan kan ya, jangan sampai panjang-panjang karena jamaahnya banyak khutbah. Ya ayuhan nas, khatibun nas ala qadri uqulihim. Ketika menyampaikan khutbah lihat jamaah. Ada lansia ada disabilitas ada nggak disabilitas? Bapak mohon maaf, masjid itu harus mengakomodir, tidak semuanya sempurna. Orang disabilitas juga punya hak untuk berjamaah. Di Mekah mohon maaf nih Pak, di Mekah nih ada roda, kursi roda kan? Ada kan? Ada khusus jalur disabilitas kan? Kudu kitu. Khutbah manu penting mah rukunna wajibna sunahna. Pan barudak terek sakola nu jam 1-nya. Nu masuk jam 2 kan? Nu kerja lagi, ada yang mau seminar, ada yang sudah janjian sama dokter spesialis. Ieu mah khutbah teh lila kan itu ka dieu. Matak jelema ini mah pintar, bagian saena khutbah, bagian ustad eta lila teh hayang. Moal ayeuna moal jumaahan dirinya anya. Nek ka Cileunyi anya. Lain seueur aya nu jumaahan kitu tah. Matak nage atuh kudu ngerti nu penting mah rukunna we jeung wajib sunahna nya. Da ibu-ibu kayak gitu taraweh kita tanya imam. Bagian saya imam nak wahaji. Wahaji mah lila. Moal urang mah moal kadinya. Yo. Hei. Manya ya taraweh tatanya imam. Sol. Beres sol. Beres sol. Wiridan pan urang mah ahli sunnah. Ulah sok ningal ke tali palantri. Sama kan di sini
Beres sholat baca zikir ya? Zikir setelah sholat fardu sama apa yang dibaca? Istighfar. Kita kaji. Nah hanya ari beres sholat maca da ieu teh lain beres maksiat beres sol. Sunnahnya memang begitu. Hikmahnya begini. Kenapa beres sholat kita membaca bisi dina waktu sholat babacaan urang teh kirang sampurna. Tilawah, tajwid, pasohah, makhraj, sifatul huruf. Dan kita tidak mengerti tentang taranum, irama dalam membaca Al-Quran. Ada sikah, ada nahawan, ada bayati, ada ros, ada soba kan? Keterbatasan ilmu yang saya miliki disampurnakan Pak Kiai ku maca eta hikmah nanti. Komo nu karolot kieu mah nya. Kadang-kadang jumlah rakaat teh sok poho panat. Di imah teh 2 3 leng ngableng. Boleh tanya ke ahli fikih. Kalau jumlah rakaat lupa, ambil yang terkecil. 2 3 2. Ieu teh isa teh 3 4 3 4 3. Kalau besok makan gorengan, ngawuduk ya teh genep 7. 7 saya teh gorengan. Ieu mah kalaka genep. Atuh darmaji ngadar 5 ngaku hiji. Bu. Hei. Baca astagfirullah boleh. Astagfirullah wa atubu ilaih boleh. Allahumma gfirli boleh. Yang lebih panjang silakan. Hei, baca cuman tolong didengar. Zikir yang baik dengan tangan. Karena tangan ini akan menjadi saksi nanti di hari sebelum kita nanti bergeser akan ditanya tentang umur ya. Umur. Kekayaan mohon maaf ditanya 2 kali loh. Dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan. Tentang masa muda ya. Anggota badan, orang muhasabah we ya. Pas bertepatan dengan 27 Rajab kan. Rajab itu asal katanya dari tarzib artinya agung dan mulia. Disebut syahrullah bulannya Allah. Ya kan? Rajab kan? Tarzib artinya agung dan mulia. Orang muhasabah. Memeh orang ngomongkeun ai batu cing ati introspeksi diri sendiri we, ieu mah motivasi dirinya ngaji ke diri kuring. Ibu-ibu hampura, ya buuk sabaraha kali dibuka, ya sabaraha kali ditutup. Kadang-kadang pan marake tiungna teh ayeuna we da geus karolot. Baheula nama da ieu teh tara ditariung. Ya Allah, ya Karim, dan semua orang juga punya masa lalu masing-masing atuh. Make tiung teh ayeuna we kusabab loba wisan. Da abdi mah apal sok make tiung jeung nutara. Nutara make tiung heg make nyengsol. Tu tingali diomekeun. Atuh kanyahoan. Atuh cek urang mah engke we omekeunana atuh. Make di umah ome atuh jadi kanyahoan. Manya aya make tiung ciga si Marsa. Tengahna ngajenol Gusti. Make daleman situ atuh. Mau kop nyongclo harupna teh jiga apam geuleuh ningali naganya. Ting pamajikan saeueuh ka era teh jelema teh nya. Sabaraha kali ditutup, sabaraha kali di Astagfirullahaladzim. Lamun emot karena motivasi dirinya. Kadang-kadang kita mah suka sibuk membicarakan aib sesama padahal dia sendiri punya aib yang sama. Cing ayeuna mah atuh muhasabah ieu nya malam Jumat, ieu panon sabaraha kali dipake ngaji, sabaraha kali ieu panon dipake ngintip nu mani. Ayeuna tara untap indip teh da geus aki-aki. Da baheula nama pemain teh. Beak bilik tatangga teh ditojos. Ayeuna tara untap intip teh da geus aki-aki. Baheula nama pemain teh. Mani ge di wahangan lain mani-mani teh ningali rana mani teh. Astagfirullahaladzim. Tak ieu lisannya sabaraha kali dipake maca sholawat, sabaraha kali dipake maca WhatsApp. Coba rek nanya, loba zikir, loba komen. Loba sedekah, loba selfie. Tuh nya. Loba maca sholawat, loba maca WhatsApp.
atuh cing kudu bijak kudu cerdas dina ngagunakeun media sosial teh ieu. Hei pan ieu teh keur ngeusian hate lain keur ngomeh HP. Tolong bijak cerdas dina ngagunakeun media sosial. Ari YouTube teh ajengan buatan saha? Hah? Rek nanya ari IG buatan saha? Rek nanya ari TikTok buatan saha? Lamun aya berita teh tabayun klarifikasi jangan langsung share. Benar teh? Loba berita anu benar aya ge nu hoak. Pan cilaka urang teh teh. Mata kudu tabayun mun aya berita teh ulah langsung share. Da buatan saha tuh eta teh. Kadang bisi ngadu domba, bener teu? Ieu mah. Mata kudu bijak, kudu cerdas ngagunakeun media sosial teh. Salaki gering urus, lain dipoto. Ieu mah salaki gering teh dipoto, jetrek. Mohon doanya suamiku muntaber. Aduh, Gusti nu agung. Da ayeuna ge ayeuna ge status teh Raja Bandulu ya. Amit aing ngajina ge karek sakali. Ngomongna teh Raja Bandulu ya. Aya amit. Aya wae nya jelema teh nu kitu teh. Laki-laki dengerin lo, di dalam galeri ada orang lain. Sanajan HP didinya make password, sanajan HP didinya make kata kunci, demi Allah, Allah Maha tahu apa yang ada dalam HPmu. Hati-hati si anu boga film karar itu. Benar tuh? Betul nggak? Kadang-kadang ari kabatur mananya sedang apa? Di mana? Lagi ngapain sih? Sudah makan belum? Aduh, ari kasalingkuhan mah euy. Hapus pesan sebelum pulang. Dengekeun sia, sanajan dihapus. Allah Maha tahu loh. Keun cenah kadengingan aya da nu sok ngahapus pesan sebelum pulang teh. Aya, dina hatena teh aku banget gitu loh. Sok gitu atuh, bener tuh. Bijak, cerdas dina ngagunakeun media Bu, maghrib beres, wiridan, ngadoa. Sholat sunnah ba'diyah. Mau tahu pahalanya? Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah rawatib, mau tahu nggak sholat sunnah rawatib? Yaitu sholat sunnah yang menyertai sholat wajib ya, ba'diyah dan qobliyah. Itu kan pahalanya mohon maaf loh. Kalau ikhlas lillah karena Allah, akan dibangunkan istana di surganya Allah. Matak ibu-ibu, ibu-ibu, hari beres sholat teh wiridan, ngadoa, sholat sunat, cuma beres sholat, lungu kena, meneremot, sinetron, satu atap tiga cinta, Gusti, nini, masih kena nonton sinetron satu atap tiga cinta. Ka era huntung geus ompong. Nah begini Pak Kiai, mohon maaf santri. Beres sholat sunnah badiah beres. Nah, uang tadiru sholat ibadah sholat. Nunggu sholat setelah sholat. Beres kan sholat maghrib. Nunggu isya. Nawaitu an ataki papi hadal masjid sunatan lillahi ta'ala, etikaf di masjid. Luangkan waktu untuk ibadah biar rezeki tambah berkah dan bertambah. Luangkan waktu untuk ibadah biar anak soleh dan soleha. Luangkan waktu untuk ibadah biar rumah tangga sakinah mawaddah warohmah. Luangkan waktu untuk ibadah biar hati mutmainah. Luangkan waktu untuk ibadah biar masyarakatnya marhamah. Saya mau tanya, mobil boga, duit boga, gaji, tunjangan, lauk pauk, remon, gaji 13. Naon deui nya cek urang mah tong baliknya. Cocok nggak santri yang kaya ngepulang? Dari maghrib ke isya ibadah, cocok nggak yang kaya ngepulang? Cocok. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Cocok nggak yang kaya ngepulang? Taina nu balangsak rek naon balik eueuhna naon? Lain sore sia dengekeun naon balik eueuhna naon? Balik deui udud. Batur ngaji udud weh. Coba saya mau tanya,
Berapa orang yang ngapulang dari maghrib ke isya? Di lemur ieu nu teu uih ti maghrib ka isya berapa orang? Mau apa pulang? 1 jam Pak. Hah? Dari maghrib ke isya itu 1 jam. Aduh, asam urat, vertigo, aduh, ari gapleh, beungeut ku bulau ge nageun. Ngabejaan ieu makan sok gapleh tereh paeh. Lain nyingsieunan ieu mah. Tah 2 paehan tuh, nita paeh. Datang balak 3 modar. Can ngadenge nu gapleh panjang umur. Modar we ayo. Bu, ti maghrib dugi kai baca aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyak membaca Al-Quran di rumahmu. Jangan kau jadikan rumah sebagai tempat hiburan. Jangan kau jadikan rumah sebagai kuburan yang sepi dari pembacaan ayat-ayat suci satu huruf 10 keberkahan. Bagi yang tidak faham, yang mengerti 1 huruf 20 keberkahan. Ya manyata, kuring kudu make huruf qasam. Wallahi billahi tallahi. Kalau baheula mah berkah hirupna. Bapakna tukang taninya. Budak masantren di Al-Aqsa. Eta bapak tukang tani ku berkah-berkahna salat berjamaah. Ku berkahna ngaji Quran inungna. Budak teh apal Imriti, apal Kailani, juara MTQ, musabaqah tilawatil Quran, juara musabaqah pahmil Quran, juara musabaqah syarhil Quran. Bapak tukang tani budak jadi kiai, alhamdulillah. Tingali kolot baheula dagang, kalau mur baturnya ditanggung. Dari barokah mah Pak Kiai anak jadi dosen, anak jadi rektor, anak jadi dekan. Alhamdulillah ya Allah aku barokah mahnya. Dagang ditanggung, ngeusian kurupuk ka warung-warung. Anak jadi profesor, anak jadi doktor S3. IPK-nya summa cum laude. Alhamdulillah. Dari ku barokah mah. Da itu ke barokah mah gaji gede ge riweuh geuningan ah. Nu hiji budak teh ngemeakeun motor gonta-ganti knalpot. Geus keseleun bapakna teh. Nu hiji deui ya Allah ya Karim Gusti nu agung. Gunta-gunta HP we. Kamari meuli iPhone 13, ayeuna hayang iPhone 15 nu Pro Max-na. 17 juta jang di e-box. Tong meuli dengekeun mahal. Oh, da teu barokah mah rumah tangga guludug geuningan. Naon teh rumah tangga guludug unggal panggih dor dah. Eta teh rumah tangga guludug. Ngajinya di bumi teh ngaosnya Mah Haji ulah putus asa tu tina rahmat Allah. Sampurnakeun ikhtiar, salaki pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah. Geus di sawah ge ngarit. Cuk salaki nanti asa nyarari awak teh muriang. Coba atuh mesen jukut ka Lajada. Coba majikan teh can aya aplikasina ye. Pan urang nyeri awak atuh na Shopee atuh bebas ongkos kirim. Hada eueuh atuh ajengan mun aya maneh mesen ceuk pamajikan teh. Aya kitu. Da eueuh nya jukutna Lajada. Tadi nama mungur ngarit dan nyarari awak. Tapi da pejuang rupiah yang tidak pernah mengenal lelah. Salaki ibu teh pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal tanggal merah. Minggu ke kasawah. Pan batur mah minggu teh pere. Saya mah macul. Ti maghrib ka isya teh mati kantip. Maghrib mengad. Alhamdulillah. Sampurnakeun budak teh masantren di Al-Aqsa. Alhamdulillah. Di sini kan sanawiyah ada ya? Aliyah, SMP IT-nya, SD IT Pak Kiai, TPA, RA, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Oh ini hanya ada SMP sama SMA sama pondok pesantrennya kan? Alhamdulillah tinggal piala nandakeun yen pesantren teh penuh dengan prestasi. Anak-anak dengerin, dunia ini perlu prestasi bukan halusinasi.
Katakan 3 sama narkoba, betul? 1 kali mencoba sengsara selamanya. Narkoba, no. Narkoba, bala-bala, yes, halal. Sekali di narkoba, bala-bala, tawuran, ta'aruf, yuk mau balik sekolah serang. Naonan. Sanu sok nge-BM, sia sok sia, awas ta. Waktu na ngaji megatrek sama. Kemari kapanggih tadi Tanjung Sari ta. Ulah nge-BM, sing karunya kakolot. Waktu na ngaji kalau ka megatrek. Hehe, katakan tidak sama narkoba. Narkoba? Bala-bala? Oplosan? Kokosan? Hasum ke halal. Bu. Beresnya maghrib, sholat ulah waka, sholat sunat heula, qobliyah, sholat isya, zikir, doa, ba'diyah. Ini teh salah kita balik ka imah tos sholatnya, tos lengkap sadayana ge. Assalamualaikum. Kenapa mesti baca salam? Memeh ka batur ge ka diri sorangan. Ku di dieu teh fil amar wa fa'iluhu antum al amar al aslul wujub, jaga diri, jaga anak, jaga istri dari bara api siksa neraka. Ari ka imah batur maca salam, ari ka imah sorangan tara. Balik gawe teh kopi atuh kopi. Nu panas kopina nu panas. Panas teuing iraha di inumna. Coba majikan teh aing gablok salaki kieu-kieu teh Gusti. Hayang panas tiis lain ngopi siana kulkas. Karunya pamajikanna teh nya sentakan wae. Kudu nama atuh balik ti masjid teh. Assalamualaikum, dibuka ku istrina, waalaikumsalam, cium tangan kasalaki teh. Osok itu, saya tama cium tangan teh sakali we, satahun lebaran. Amit aing nyeun dosa unggal poe. Ari sasalaman satahun sakali, eta ge lamun dipangmeulikeun baju. Bu, cium tangannya kasa laki buruk-buruk ke papan jati hade goreng ke salaki sorangan menepuk air di dulang terpecik muka sendiri ari ngaku goreng salaki pan urang nu eranya beunghar ge eta mah batur kasep ge batur suami ibu maya suami ibu we laki-laki akhir zaman. Cium tangan kasalaki teh. Bu, mohon maafnya, bahagia mah bukan di materi Pak Kiai, tapi bahagia itu adanya di hati. Sanajan daang jeung teri cai teh nu kamari bari basi, tapi kalau suami tidak poligami aku mah happy. Ibu mohon maaf ya, bahagia mah bukan di logam mulia, tapi bahagia mah adanya di akhlak yang mulia. Teu boga daang jeung peda ari salaki setia mah bahagia. Sanajan aina tiungna Joya, mau kenana gelombang cinta, HP-na Nokia, laptopna Toshiba, motorna Honda, mobilna Innova, duitna loba, sawahna lega, anggar we batin kasiksa. Sarege teu tibra nyagena kasur busa. Daang ge teu mirasa nyage jeung lauk nila. Bari cai aqua, gelas pisensa, sabab ngadenge beja, salaki kagoda ku budak SMA. Rumah tangga kitu marungkat besti. Eta teh mangkadingnya tina satia pangajian teh sok aya teh hiji-hijieun nu kitu teh da. Aya ce. Sok sieun ece we teh. Bu. Assalamualaikum, dibuka ku istrina, waalaikumsalam, cium tangan sama suami. Aduh, jeung baheula mah benernya kasalaki teh adab, etika, akhlak teh luar biasa. Ge kasalaki teh diukna kursinya, lain kursi ieu, da ieu mah meunang nyieum. Kursina ge dengan baheula Mang Pak Kiai tinggal benang ban karet ka dieu teh. Lain seuris teh da baheula mah urang mah kitu jelema teu boga urang mah. Dia karet hungkul salaki diuk teh ciga nu ambeien usaha desod sor cai aduh
aduh asaku gining baheula mah sanajan cai teh nu kamari bari basi di wadahan dina teh kokoneng menang pamerewah haji, tapi kalau yang memberi istri diminum oleh suami setara strawberry. Sanajan cai teh na make madu make susu tapi numikeun pembantu diminum oleh suami terasa empedu. Lain ceuri dengekeun teh. Baheula mah salaki rek dahar teh geus salat isya teh mah kulan bapak teh bieu teh berjamaah ti magrib dugi ka isya ngaos Quran kuping naon ngupingkeun pangaosan kajian asa tenang hate teh nyapanya mata ki amalkeun berjamaah teh tong uih tanya ti magrib ka isya teh nya da naon deui atuh dagang nuju ngadosena nuju usaha nujunya tinggal nyampurnakeun ikhtiar da umur mah tidak ada yang tahu. Tuang ayo mah bapak lapar hoyong tuang mamah ge da teu acan tuang amparkeun samak teh kapungkur mah sama kengeng meser ti Tasik teh ning Pak waktu murang kali nama santren di Salopa waktu sarita mudakna masantren di Cipasung di Haur Kuning pan balik teh meuli Tasik ti eta meuli samaknya di pasar Cigurubuk teh ning leres amparkeun sama aduh diasong-asong Pak puntennya kullu wasrobu wala tusrifu makan dan minum tapi tidak boleh berlebihan dalam rangka mensyukuri karunia Allah dan menghargai jasa tukang tani makanan minuman harus dihabiskan bagi kita air tidak berarti tapi saudara kita yang ada di Palestina menunggu uluran tangan dari kita minum makan habiskan baheula mah Pak Kiai lain bohong dipangyukeun angin kacang dikucurkeun cain lalumpur teh na gelas diasong-asong kacaroge aduh mun digeunah rumah tangga teh ayeuna tinggal direk dahar salaki kalaka di WA nognak na kulkas mamah lagi senam astagfirullah dengekeun sia tukang senam guyat geot sia mah salaki urus teh salaki rek dahar teh kalaka di WA nogna na kulkas mamah lagi naik odong-odong boga pamajikan kitu mah teu kabeneran mit amit aing aya ada aya lah oh aya imahna teh aya pantoan pokona mah lah sok kitu salaki dahar teh coba sing bener kalaka di WA nogna na kulkas dibuka teh can digoreng atuh pamajik salaki teh ngagoreng sorangan nyata tuh kumanya jadi kumaha boga pamajikan teh kabelejog Bu Ibu makan terus tidur santri tolong didengerin barang siapa yang sebelum tidur berwudu lantas dia meninggal wafat dalam keadaan syahid akhirat jadi tolong kalau mau tidur sunnah yang terlupakan tolong diamalkan, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, Al-Quran, Al-Hadis dan kaul ulama agar kita selamat dunia dan akhirat. Hampura lamun naik sare sunnah wudu heula. Bapak usah meme sare wudu. Wudu deui. Saya mah kitu. Wudu deui. Da saya mah eureun wudu teh sare saya mah. Da keur sare ge ngimpi teh ngimpi wudu. Soak teh jelema ya Allah. Kuateun reungeunna teh geus bau bako. Amit-amit. Cek. Santri mau tidur teh kadang-kadang ibu-ibu teh nya aya nu rek sare teh pelembab. Masker malam. Pemutih. MS Glow. Aya MS Glow 300 upami member mah. Scarlett aya, Wardah, Mustika Ratu, Garnier, Olay, pon aya pon, anu beureum 36 nu koneng 28. Eta cenah geuningan Ustad apal, inilah suami yang baik. Jangan nyuruh doang, lu mah bama bini glowing dong glowing, mana wedakna mana? Beak sih dipakai ngusup sih mah. Pamajikan rumek. Ngusup di ngusup. Belian manuk meli manuk.
Atuh pamajikan teh pangmelikeun duit teh tah mah bisi rek perawatan bening spesial ala komedo mah tah mah jang luluran Purbasari Sari Bengkuang daki teh morolok gitu boro-boro ieu teh goblok duit ayeuna kopeah cepet jang eupan keuna me kadengeun tuman lah Cek atuh da pamajikan teh sekali-kalinya weekend dong weekendnya pamelikeun tiung atuh button strap ada kan button strap 700.000 eta di Transmart aya tadi Transmart aya kan buttonnya nu syariah 700 nya nu biasa 425 denai aya 240 Joya Eljata Dauki, Nibras, Umamah, Robani, nusok balanya mah apal. Salaki ece, teu apaleun cenah. Saya tak mah apal lagi no kasihan. Jangan no puyuh yang manuk. Soak aing mah gableng salaki teh. Ece, berwudu ya. Santri terakhir mau tidur apa? Berwudu. Lantas baca takbir 34. Ingat takbirnya berapa? Tasbih 33, tahmid 33, ayat kursi 1 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq 3 kali, surah An-Nas 3 kali, tiupkan ke tangan, basuh anggota badan yang bisa kejangkau, maka tidurnya akan terpelihara dari kejahatan yang dilakukan oleh jin dan manusia, terhindar dari sihir dan guna-guna. Gitu teteh sunnah sok pemesare gitu boro-boro sare we bari boboro-botan da kenal pot geus klep salaki teh darata rasa kamar ari eungap cek salaki teh mamah di ditu bapak mah teu kuat teh kenal pot mamah jadi kumahanya eta teh nyata klepna geus bocor tak salaki na tara mau sare jeung mama eungap. Mama mah dihareup bapak mah di tukang teu kiat cenah. Jadi kumahanya eta teh cigana teh aya nu koslet kumaha. Bu. Ibu. Bu. Mau tidur baca tak 3 tasbih 3 tik, tahmid 3 tik, ayat kursi 1, surah Al-Ikhlas 3, surah Al-Falaq 3, surah An-Nas 3, tiupkan ke tang. Besok bangun subuh jangan lupa tahajud sebelumnya, baca istighfar, baca doa, sholat subuh berjamaah, sebelumnya sholat sunnah dulu. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik, lebih indah, lebih bagus daripada dunia dan seluruh isinya. Kerja lagi, kerja atau kerja. Al-harokah barokah, keluar rumah berkah. Cicing wae di imah kumahanya boga salah kita pamajikan tita gawe di pabrik manehna ngadu japati. Astagfirullahaladzim. Pamajikan gawe di pabrik manehna ngadu hayam. Kesel dah gablek salah kita. Atuh al-harokah barokah keluar. Ti imah teh barokah. Panggih jeung babaturan. Pak, kemana wae? Nyata keur nganggur. Kieu ka dieu aya bisnis ya. Ieu mobil bapak rek dijual pang postingkeun. Dipostingkan di Facebooknya. Mobil tahun sekian. Aya nu inbox. Aduh, Pak, boleh lihat unit kita COD-an. Jadi Pak menang komisi tuh. Nya keluar ti imah mah. Di imah mah mumet. Lain bohong, token disada ieu leuwih ti token. Token masalah we ge eureun, da ieu mah teu eureun atuh. Ngecebrek hayo. Geus ngomong ti ayeuna ge lebaran dilakene tarawih acan, tadarus acan, meuli baju ti ayeuna nungtut. Sasetel heula. Da ayeuna ge geus aya nu meuli baju ieu teh. Budak gini bulan puasa mah cara rape. Garoreng. Eta ayeuna geus meuli baju ti ayeuna ya Allah. Da tarawihna mah encan sia teh.
Tapi sok resep ka ibu-ibu mah tanggal hiji mah jelema can ayam mau kena ti heula. Nyirian. Tanggal 20 jelema eueuh mau kena eueuh. Ditanya ku salaki teh mama teh taraweh henteu keur nyieun kue. Kalah ka nyieun kue si eta mah. Bea kalisna teh kahebos ku open. Lagi suri denge ku teh baheula mah kitu ujang. Bea kalisna kahebos ku open. Salaki giuk teh nyan kursi ge kue geuningan mama teh taraweh keur nyieun kue. Hayang lain tah nu tutung. Salaki nu tutung. Anak nu bubuh. Nu alus kabeh diwadahan kana keler. Jadi si eta mah ngahargaan kene wadah kue daripada ka salaki. Eta ku salaki di daang ku teh ngaburi nyai Gusti. Ai sorry set denge gosok set. Kitu ka salaki teh semua. Bapak dan Ibu mohon maaf ya karena kata dokter saya tidak boleh kecapean. Dan kata dokter saya mah tidak boleh telat makan gitu. Jadi lambung. Jadi mohon maaf ceramahnya nggak bisa lama ya, kata dokter nggak boleh kecapean. Mohon maaf ya baru segitu dulu ya. Pak Kiai mohon maaf sengaja tidak semua saya sampaikan karena ini adalah strategi pemasaran. Supados abdi diulem deui. Doa pidoa mudah-mudahan sadayana santriawan santriawati Pondok Pesantren Modern Al-Aqsa sing sehat. Cita-citanya terkabul. Didoakeun sing aya nu jadi menteri, sing aya nu jadi rektor, sing aya nu jadi dekan, sing aya nu jadi dokter, sing aya nu jadi perwira, sing aya nu jadi bintara. Alhamdulillah. Neng didoakeun ku bapaknya semoga mendapat pasangan hidup yang menyenangkan. Soleh, kasep, beunghar, nyaaheun. Mudah-mudahan dikabulnya. Hatur nuhun hapunten Pak Kiai sakitu nu kapihatur ulah janten benuh muga-mugi janten ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.